Jadi Allah mana ieu? Sopan di urang aya Imam Syafi'i, aya Imam Maliki, aya Imam Hambali, aya Imam Hanafi, ulah lain ulah pek bae, pek diajar Bapak teh. Ilmu Imam Syafi'i pek lakukeun. Ilmu Imam Hambali pek ngan kuring nanya iraha Imam Syafi'i pas ya jeung Imam Maliki. Pan teu pas ya nah anu diurang. Da kuring mah maca Imam Syafi'i, mane mah Imam Maliki, lain kudu pas ya nu gelo teh. Dan lamun bener orang ngamaja Imam Syafi'i jeung Imam Maliki, di mana Imam Syafi'i jeung Maliki mah jeung burger jeung pasea. Henteu Pak, ari urang ngaku Imam Syafi'i, itu ngaku Imam Hambali tapi pasea teh nama Imam Samudra. Sing wau atuh kanu disebut teh nyebut Allah bari teu wau pan aneh. Nanu kumaha tuh ari Allah? Allah teh boga sifat salapan-salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khabir nepi ka ya Rabbi nepi ka ya Sobu.